Sakieu mah gelo. Alengis kumaha atuh. Si Firman teh sakit teh. Biasa aja. Jadi untuk lamun bikini cek manmanya luar biasa. Oh, eta benar bikini mah sarua atuh luar biasa anjing. Seksi. Ngalina nu buligir soalnya. Buligir. Seksi. Ya. Heeh. Gitu. Kamu gerak eta kitu senglegan setik senglegan. Anjay, ulah kelek ngirimeul anjing. Itu mah keluar gitu kan. Boleh kelekan anjing. Anjing. Cai. Geus calek. Deuk, mau balik. Asna orang pesen lah. Kalau topping ke ciri. Anjing cekerna edan goblok. Aing resep mana anu mah beuki mulus wae Bagong. Dirawat maneh? Nya dirawat atuh, Dirawatna make naon? make kontol. Make kontol si anjing, dirawat di kontol ngomong teman capek si goblok. Lek, Naon? aya sabaraha hiji bau anu teh dipikaresep ku maneh. Aya 3 atuh pis teh. 3 emang naon wae kitu le? Nu kahiji bau taneuh nu geus kahujanan. Oh, nu kadua le? Nu kadua bau durukan. Anu katilu le? Nu katilu bau momok maneh tah anjing. Pahang pisan Bagong. Si goblok anjing. Leutik sia anjing. Goblok. Naon le? Sia mah kurang ajar anjing. Ari ngabaso jeung aing, ari kawin jeung batur sia mah. Emang kunaon kitu? Pokona aing tayang nyaho eta baso anu na jero beuting. Utahkeun anjing. Si goblok teh dapat di jero WC sia lebo. Aing ngomongin era tela jadi jelema teu boga. Tong era ke jadi jelema mah. Nu era mah ke pas mayar angkot ti beledag sirah kanu panto. Tulungan pulangan padahal duitna pas anggotna ini main kieu keneh. Bulan mah nemu nuu alah menit pas anu abi mah mun nuu heug liang nage alah geus pokona moal gagal mun nuu pisan sia ka dieu geraya urang sepil ku abi mun nuu pisan enak pokona mah ulan geus pokona mah tidak bisa dibayangkan anjing. Woi, anjing goblok. Kunaon maneh we jeung rawas kitu? Aing kakara ningali momok mun oge anjing. Mana yang geus kolot bobogohan jeung janda ngora nila lebay teh. Sirik manehnya. Lain sirik we urang mah. Geus kolot kos maneh mah le. Cukup ketemuan. Tumpak kancing sasebeuna. Beres apanan le. Siar itu bang ku aing naik ulok. Saya nyetak paling le. Anjing.